Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat leungeun lamsul ajnabiyati ari nyabak ka awewe sejen amdan barianan ngahaja bi ghairi hailin bari tetep teu make hahalang au bihi atawa ku make itu hail bisyahwatin tapi sarta make syahwat walau sok sanajan kabuktian itu bisyahwatin ma'ajinsin eta tetep sarta sajinis au mahromiyatin atawa samahram. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat leungeun taswirul hayawani ari ngagambar hayawan. Waman zakati sareng nyegah kana zakat au ba'diha atawa sawarehna itu zakat. Ba'dal wujubi dina sabada wajibna itu zakat. Wa tamakuni sarta kongangna itu zakat. Au ikhrajuma atawa ngaluarkeun kana perkara la yujzi'u anu teu nyukupkeun itu emak. Au i'tauha atawa masrahkeun kana itu zakat man kajalma la yastahiqu anu henteu ngahak itu man hak kana itu zakat. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat leungeun manul ajiri ari nyegah ka jalma anu buburuh ujrotahu kana buruhana itu ajir. Waman mudtori sarang nyegahna ka jalma anu banget butuh makana perkara yasuddu anu nutupan itu ma hu ka itu mudtor. Wa adamu inqazi gorikin sarang henteu nulungan ka jalma anu titeulem min ghairi uzrin bari tetep teu aya uzur. Fihima dina itu manul mudtor wa adamu inqadhi gorikin. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat leungeun kitabatu ma ari nuliskeun kana perkara yahrumu anu haram naon anut ku ngucapkeun bihi kana itu emak. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat leungeun al khianatu ari khianat wahia sareng ari itu khianat diddun nasihati eta lalawanan nasihat. Fatashmulu atu ngawengku itu khianat al af'ala kana pirang-pirang pagawean wal aqwala sareng pirang-pirang ucapan wal ahwala sareng pirang-pirang tingkah.